kira-kira orang anu diungsikan sesuai jeung pamenta koordinator di ditu saur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di gedung DPRD West Japang Kota Bandung Kemis. Aya ratusan warga Jabar anu cicing di wilayah Wamena ngan aya 50 orang nu mental dipulangkeun. Puluhan warga mangrupikeun awewe jeung barudak. Mudah-mudahan tiasa mangkat poe ieu 50 warga nu menta emergensi nu bade balik terutama ibu-ibu jeung barudak. Ceuk Emil. Dina hiji kesempatan Emil ngadoakeun kondisi di Wamena teh janten kondusif wangi belahan Indonesia nyaeta bisa milu kontribusi pembangunan dina tanah Papua. Ngenaan kayaan wargina anjeunna sagoyogi masihan batosan upami aya kekayaan anu peryogi anu khusus dina penangan. Teu aya komunikasi deui, kuring kedan ngandungkung eta tapi ieu mangrupakeun prioritas pangringnekeun aranjeunna 50 warga ka Jawa Kulon.